Apaan aya awewe ge anu jahat? Ah banyak. Sim kuring inget dongeng di Jakarta aya copet awewe Kumaha? dina bus. Awewe nyopet. Pagelek-gelek. Pan urang teh bari nyorekelan teh pagelek-gelek. Nya. Aya copet awewe. Kumaha? Ngaragamang kana saku. Karena saku lalaki. Sakuna bolong. Antep geus ka jero eta mah langsung didempet. Terus sok sia mending digeraukeun copet mending usapan. Mending usapan. Lantaran sieun musik. Aduh, halah aing. Kumaha ieu teh ka mana wae ngobrol? Lain apa eta awewe teh keur dengan salakina teh tersesat di sisi pantai teh anu tiluan kumaha cing eta teh. Maksudnya ngajalanan. Sia mah ngajalanan hayang aing ngadongeng panjang mau nurut ka maneh mah aing. Da goblok ku si Jembrang lu goblok kawan. Nya urang mah kieu lah. Urang doakeun we nagara urang. Jadi kumaha tah dongeng nu di sisi pantai teh? Malaysia. Kemana wae? Kemana wae sia mah teu bugu. Aduh, urang mah. Eta nu manggihan botol. Eta mah dongengna nya kapaksa aing karunya ka sieu. Nya cenanya di pulau kosongnya, di pulau kosong aya jelema duaan heupeun kapalna teh ti kalepuh ngojay ka dinya duaan we di pulau kosong teu bisa balik ka itu jauh ka dia jauh aing kudu kumaha ai salontot teh aya botol nya tina eta teh botol teh kabawa ku cai kainya dicokot barang dibuka ai jo teh jin. Waduh nuhun urang tos disalametkeun cenah urang dikurung lila di jero botol. Cek jin. Ayeuna maraneh dibere pamenta hiji sewang sebagai tanda terima kasih. Hayang naon maneh eta nu hiji meuni atop. Ah saya mah raja jin teu hayang nanaon hayang balik we ka lembur ayeuna keneh. Heug ku aing dikalemburkeun. Trek cileug aja di lemburna. Tinggal nu hiji deui ari maneh naon? Ah ari mutayana naon? Hayang si itu we nu init balik deui ka dieu. Atuh ngaronyok deui we dua. Jadi teh gambaran ulah salah doa we nya. Ulah salah pamenta. Jelog deh di dinya kumaha urangnya. Eta nu saurang nyarekeun da sia pamenta. Nepi ka paeh galungan meureun doa. Sok atuh naon nu bade didugikeun patruna ulah aing wae lieur. Sia teh honor sarua.